Parawargi anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Si Gombrang. Ieu dongeng para mitra karangan Dede Rukmana KS ayeuna teh Parawargi nincak bagian ka-30. Mitra kaum dangu mangga dongeng urang teraskeun deui dina akhir bagian ka-58 urang sami-sami ngabandungan harita si bogel eleh jajaten ku si Gombrang. Memang para mitra dina ilmu batinna kitu nya, dina tanaga batin beda satingkat, beda salapis kitu para wargi. Si Gombrang leuwih luhur. Sok sanaos ka pangawakan si Gombrang begang, tiga congcorang murus atuh cenah kitu. Namun para wargi ilmuna luar biasa. Hebat pisan si Gombrang teh dina mena ngagem ilmu panemu jampe pamake. Kumargi memang ayeuna parantos asak diwarah kitu ku Eyang Cakrabuana. Mangga para mitra urang teraskeun hanca dongengna mugi-mugi acara ieu tiasa didumakeun. Akhirna para wargi jauh teu burung cunuk anggang teu burung datang. Si Adok anu manggul awak si bogel geus anyog ka lembur bubula kebat si Adok ka jero imah maero. Antu puguh barang nyaho kadatangan jadi salaki bari awakna dipanggul ku salah saurang jalma teu pati dikenal. Sari Puspa reuas bari satengah nyeureudeg pok Sari Puspa kedah tumanya. Kunaon ieu salaki kuring? Beti panggul kitu na disiksa ku Andika? Ceuk Sari Puspa ngambek bari tuluy ngarangkul anu jadi salaki. Si Adok kasima jeung reuwas pok nemal Arab apeup. Teu. Mung dia tong naros ka abdi margi abdi mah sidang terang saya teruskeun ka tuang raka tuang masalah ieu mah begitu. Kunaon Kang Bogel kunaon? Aduh Sari akang deh tas bantrok kekuatan yang si Gombrang Sari. Aduh idada meni asa eungap, iga meni asa remek. Aduh eungap Sari sok pangbalurkeun dada akang ye kuracikan ubar ye akang teu kuat nahan. Aduh ampun teh. Aduh cek si Bogel terus peureum ngararasakeun ka nyeri anu karasa ku dirina. Sari Puspa reuas jeung karunya ku nasib anu jadi salaki. Beuki temong geuleuh ceceubna Sari Puspa ka si Gombrang. Mun kitu mah kajen kuring anu rek ngarah jiwa si Gombrang Kang Bogel. Samalah si Puspita ge rek diajakan pikeun ngagempur si Gombrang tuman. Ulah moal kuat Sari. Songgoro jiwa maneh sadalah jiwa akang ge. Jeung guru akang teu mampu ngarubukeun si Gombrang. Aduh nyaan hebat si Gombrang. Aduh, tapi tunggu. Akang rek neang ilmu. Cek si Bogel bari nahan kana. Para mitra sadaya, teu lila jol Puspita barang red kanu jadi bapa. Cerit Puspita ngajari. Abah, kunaon abah teh? Eta salira kuat karek sakitu. Puspita diuk digireun indungna. Atita anak abah mangga hidup masih nya ke abah euy. Aduh kusabab kitu hidup kudu jadi anak anu bisa mantuan kana kasusah abah. Tangtos tu abah Puspita baris ngabantu kana nyeri abah. Pi ita moal cicingin tan wani ita baris ngajorag ka si Gombrang. Saasa benerna si Gombrang teh nya? Si Gombrang teh sabenerna mah masih kene dulur abah. Aduh ita kapi lanceuk. Aduh rusa inung lanceuk ku kitu tapi ku sabab manehna ngarebut raja kaya lahan titinggal ti kolot abah. Nya mah masih kolot kene abah. Jadi abah teh teungeunah ku abah dipenta manehna kalah ngajak pasea. Kitu silsilahna mah. Caritaan anu ditepikeun ka kadua ka pamajikanana jeung ka anakna estun jauh tina kanyataan. Papalimpang jeung kanyataan. Da ai sabenerna mah lain kitu. Kayak kieu mah kudu ulah diantep. Kita hidup siap mun kudu diajak ngagempur si Gombrang jeung emanya. Abdi mah siap mah dugi ka mana ge. Jiwa katutraga abdi mah anu nelah si Gombrang teh kudu aja dina pokona mah dina ka leungeun urang kitu emanya. Halus eta tanda hiji budaknya ka kolot. Tapi sakabehna mun dilaksanakeun taya hartina maraneh duaan moal aya kekuatan. Kalah nambah pikasusahun abah, nambah picilakaun.
geus tong loba pikiran bisi abah ajal ke pokona mah bisi abah ajal beh dia eta mah aya nama ulah waka ngan eta seuneu kudu ngagedur lir ibarat nya eta seuneu anu aya dina huut tuluy ngelun sok sanajan nepi ka iraha ulah nepi ka pareum nyaeta sifat hayang ngekempur si Gombrang ku abah didoakeun hidup masing mulus rahayu berkah selamat dina ngoning nempuh cita-cita sakitu ulah waka ayeuna teangan heula ilmu panemu jampe pamake pokona mah sing nepi ka masagi dina segala bidang kakara ngalawan si Gombrang si Bogea terus peureum deui bari jeung manehna teh mere atikan kanu jadi anak jeung pamajikan satuluyna si Bogel ku pamajikanana jeung ku anakna tuluy diubar aber diubaran ku racikan ubara saya aya nyaku sabab tuluy diubaran tatuna si Bogel mimiti nuju kana rada henteu berat teuing katingalna tuna di lembur bubulak kiwari guar lampah si Gombrang nu poe eta si Gombrang jeung Cakradewa kakara anyog ka tengah leuweung alas kobar dasar kitu si Gombrang kudu geus waktuna panggih jeung Ningsih harita si Gombrang katu Cakradewa bet make jalan anu liwat ka tempat Nini Cantin samalah saperti biasa sakitu kaayaan keur teu ngarareuna si Gombrang mah estuni tara dijieun pisan ka nyeri pikiran nu kusut jeung bararingung esturing teu dianggap samalah geus teu ngingetkeun kakolotan tur teu era ku Cakradewa ngan harita teh si Gombrang ngahaleuang parimitra sadaya ngahaleuang manehna ngahaleuang da memang kitu kaayaan si Gombrang eling-eling kabeh barudak rumingkang di bumi alam urang teh darma wawayanganana ana sok kasasarnya lampah nafsu nu mata kaduhung awak nu katempuhan hei barudak mangkat izin kana janji ulah rek kadalon-dalon ngoning nuntut ilmu dibekeleun pisampureun mesat ngapung putra sang arimbi teu nyaho tuluйnya ku sabab sok sieun salah aduh aing Cakradewa euy nyaan urang urang teh kieu jeung kieu we hirup teh euy atuh si akang mah ngalagu teh sabareng tungtungna kan aduh kuring mah luputnya nyaan teu bisa kakabihan teh kan tah euy mah kudu bari sama deui nyanyian cara urang dieu euy pokona mah ngaheuleuang we laguna mah lagu naon nu penting urang teh aya ngaheuleuang eta teh keur naon teh mikeun stres euy nu penting mah kitu lah utamana euy ka barudak nu bari ngeusi kana poe-poe anu bakal datang ulah cara uing aya nyanyi hayang ka betus eueuh aring ke mah meureuntang tuna ge euy beuki dieu teh urang teh pasti robah sabab nurutkeun kana uga cenah euy yen cidang mah ka urang baris ngahiji diri pikeun ngancurkeun kaum-kaum jalma nu rek ngarah-ngarina jahat da geus we ri nyawat mekang saha-saha nama tong wani-wani bisa nyalahkeun ke bisi salah ke tong wani-wani bisa nyebutkeun ayo nyalahan jadi masalah lain di tempat teh asa kakaraninca kuring mah kan boro-boro mana atuh uing kakaraninca ka tempat ieu si Gombrang katu Cakradewa bari tuluy laju ka jero leuweung alas kobar Ningsih katut Nini Cantini nu aya di jero saung tengah leuweung anu kalingkung ku rajeg dan tatangkalan ngarasa kaget anu lain memeurisan ari sabab ceulina kadenge meuni jelas aya jalma lian anu ngambah ka eta tempat komo deui beuki reuwas sapikeun Ningsih sabab deui reuwas teh hatena bet ratug teu pupugu ari sabab pikeun Ningsih sanajan tepi ka mana bae estuni moal pokok kana sora nu jadi salaki ku kituna pok Ningsih kedah carita dicuikeun ka Nini Cantin ka tempat urang geus aya jalma lian anu wani ngamah ngan eta jalma sorana bet asa sarua pisan jeung Kang Gombrang Nini kumaha upami abdi amit heula sejamaluru eta sora naha saha sabenerna nu keur ngawi lamun pangharapan Ningsih kitu aya hadena jalma urang deuketan tapi tong ngatarakeun maneh pokokna mah ulah waka ngatarakeun kirim kumaha sanggup maksud ini kumaha urang intip eta jalma teh tapi tong secara langsung nemongan tempo heula bisi jalma nu niru ka maneh niru sora salaki maneh Nyimas bisi siasat anu kaalaman ku Nyimas paheula lain kungsi katipu ku anakna si Jaladri lain
leres sumuhun ini waktu sarita teh waktu tas dirapalan ari wangina kapangkeng anu ngetrokan manawi teh kang gomrang terasa dibuka ari lol teh ningsih muringkak deui harita teh bulu punukna nu mata kudu diintip-intip heula hayu bisi maranehna kaburu jauh keneh ke hayo teu leleda ningsih tuluy nuturkeun Nini Cantini nu maksudna mah tayalian rek nempo saha jirim nuker kakawihan si Gomrang katu Cakradewa nu jadi perhatian pihak Nini Cantini dongjon lalumpang bari si Gomrang keureuh-eureuh naon. Horeng kieu nasib diri berkaditu berkadieu neang anak pamajikan. Dibelaan lelewengan kamana atuh neanganana uing teh geus bosen leumpang teh aduh sakaliwa kamana nya aing nasibna kieu-kieu teh jangkung para mitra sadaya harita si Gomrang tuluy atuh ngawih Cakradewa mah tenang-tenang ningsih nu keur nyumput bari jeung bareng jeung Nini Cantini beuki percaya eta teh lain sasaha tapi jelas eta teh si Gomrang salakina para wargi kaum dangu sakumaha nu keur kauninya ningsih nu keur nyumput bareng jeung Nini Cantini beuki percaya yen eta teh lain sasaha tapi si Gomrang kuring geus teu samar deui yen manehna teh sasat neangan kuring nya atuh kitu mah wayahna we nyi mah cicing heula keune ku nini rek ditalek heula nah rek nanaon cenah los-los ka ieu tempat tah mun sakira ngajawab bener keur aya nu diteangan turep cocok jeung nu diteangan jadi jelas meureun hidup teh neangan hidup tungguan heula nya cek Nini Cantini para wargi sadaya baringan sajorelat luncat ka hareupeun dua jelema nyatana si Gomrang jeung Cakradewa corelat kalayang klek tanpa ngaluarkeun sora Nini Cantini geus aya hareupeun si Gomrang katu Cakradewa atuh puguh we pikeun si Gomrang lain deui kaget mun sokomo Cakradewa haku kituna si Gomrang jeung Cakradewa tuluy rada malundur ari Nini Cantini pok tumanya ka si Gomrang barudak ngora geus kolot ulah sok sieun jeung ulah kaget geuleun sabenerna kula pangeus ieu tempat anu katalah alas kobar ayeuna aranika ngalantok ka ieu tempat rek nanaon geurapok caritakeun motong pokona mah disumput salinung sinang siloka blak-blakan caritakeun ka kami rek nanaon anika datang ka dieu ayo bukan je jeleweng je anu ngeusian ari sugat uing jeleweng kosong molongpong alias ko nya jiga lolong kosong syukur we atuh ai leuweung masih dimanfaatkeun di tempatan mah nya ngarah moro sasatuan teu ngarak teuing ngumaukan bangsa ning ieu kakayaan geledek teu lumadeung umat ini ulah salah nyarek nya ulah salah kitu ulah salah nyarek kitu ai nu marsihan leuweung ulah carek ulah malah nyarek kumaha adalah ulah salah teu ngarti teuing aing mah nya nu maksud teh kieu lamun ai jelema nu lian terus ngalaan kaina ditekeukan keur suluh ta umat tong waka dicarek pira keur suluh mah meureun pang ngala eta ge butuheun itu ieu ditungguan ku seengeng cereng jeung biasana ngalage regang-regangna nu kitu mah teu naon tapi mun ngalakai tah di panghulan danya lain mah ngalakai mang puluh-puluh sarta eta kaita dituaran ta eta kakara dicarek malah tong dicarek deui ke potes sakalian kitu mah tinggang tarangna tah ku kampak gedugna malah mah sabab malingna teh loba pisan anu kitu mah teu nyaah ka pamarentah teu nyaah ka nagara teu nyaah ka bangsa nah yang beunghar sorangan bari teu karana aya izin heula coba ngalanggar aturan teh mungkinna mah pokonan bari datang wabah bangsa longsor teh cenah banjir teh cenah ceuk para ahli mah kitu aduh hujan kaina moal kacampung da dituaran kaina sedang ai tangkal kai teh pan aya dihanapna teh teh para penyimpen cai cenah ceuk para ahli mah teuing da uing teu ngarti kitu ngan akar-akar teh bisa nyimpen cai tah kitu taina mah malikana ku uingnya namun pang da uing ngalantok ka tempat kahiji uing teh estuni geus berkaditu berkadieu atuh cenah berkakaler bur ka kulon ceuk paribasana ku tatang kota teteng neneang anu jadi pamajikan jeung anak ngan teuing budakna mah buaya keneh sabab baheula teh cenah luntana ti lembur uing eta budak teh orok keneh
nyabeureun aya teh mah tegas gede budak teh tah saterusna uing ku sabab liwat ka ieu tempat kitu nya kasebut jalma balik we uing teh ini lain garong lain maksud lain jelema nu teu puguh lain karaman-karaman sok ngaganggu katengtreman masyarakat desa uing teh lain uing teh tangtuna ge uing rek ngiru ngaliwat maka dieu maksud teh kahiji memang uing teh keur neangan anu ieu anak jeung pamajikan atuh kaduana memang uing teh ka dieu teh siga-sigana mah nya kitu teh we naon teh teu nyaho jalan tak kitu teh si Gombrang sakedapan ini cantik ngahulang teu lilapok kada tumanya hade deuleu eta katerangan ti ilaing teh euy kun ini rek dicarek nu ngalakukeun hal-hal nu dia dicaritakeun ngan samemeh ada kaliwat kula rek tumanya nah sabenerna pasti marana adika teh atuh uing ayo menghayangnya hoi sini kana kaayaan uing teh Rusia perusahaan ho sebenarnya mah kieu kenang cek si Gombrang barabat nyaritakeun lalampahanana manehanana timimiti indit nepungan guruna nyaeta Ki Buyut Cakrabuana terus mulang ka lemburna kasampak pamajikan eueuh meunang katerangan di burak-bari ku goromolan Banteng Karangkeng nya terus dirina ngancurkeun si Banteng Karangkeng tug nepi ka eta tempat ditetek taya nu kaliwat tamat cacarita pok dipungkas kulisan kieu dah kitu nini lalampahan uing teh jadi pihak si Boge teh teu ngarawacan pamajikan uing sabala si Boge na ge sorangan sewaktu kabur teh naon teh sabab teh aja teh cenah uing dina balikna si Boge dipanggul ku anak buahna samala lain ukur si Boge menang pangwaras si uing dalah guruna sorangan ge katelah Ki Garantang Ki Gantarang maksud teh nu datang rek mantuan muridna aja kulengan uing sabab kapaksa uing teh lain jahat lain ngan kapaksa uing mah bela diri jadi uing jahat teh lain uing jahat yang telenges ngan ku sabab jiwa uing rek ancam elmuna ku si Gantarang kapaksa satikah pola tanaga si Gantarang dirubuhkeun ku kuis uing tak kitu nini geus teu lobating cacanya lah uing teh jeung si Cakradewa rek mulangi lah sayeueuna naon mah di dieu na cek si Gombrang harita tenerangkeun maksud jeung tujuan manehanana pangna datang ka eta patempatan harita para wargi si Gombrang dina ngoning nyarita teh bari jeung rek ngalengkahkeun sukuna atuh Nini Cantini tuluy nyarita deui mangkelanan si Ajalu mun bener awak maneh hayang tepung jeung anak pamajikannya neh mangka jawab deui sia dua pananya saha ngaran Anika tur saha pamajikan Anika ayo kosnya we kana rupa jeung dedegan pamajikan uingnya ari keukeuh peuteukeuh mah uing teh nya heuge dibejakeun ngaran uing teh Gombrang anak tegas Abah Dempak inung uing ngaran Nyi Masrom lah aki uing aki Arnasan ari lemur matuh panyarakaran pamidangan mah itu di lemur dukuh ayeuna panelah nya pamajikan uing ngaran Ciningsih adi prayoga nogleunca kokonangan berduit sentul berduit sentul maksudnya mah anak Ki Jabur nu geus ngawaris ilmu ka uing itu ini aduh nya kurang kene kira-kirana si Gombrang netep kan ini Cantini bari heureuy Gombrang mun maneh bener kitu kanyataanana pikeun awak maneh poe ieu baris meunang kabagyaan deuleu bising teh nyaho ari sabab pamajikan jeung anak maneh aya dina cekalan kula ini Cantini Daryanaker atuh puguh si Gombrang jeung Cakradewa teh sirikna molotot kali nu bener nih nu bener nih nu bener tong sok wani ngaheureuyan uing isya mun bener ayeuna aya di mana pamajikan sok ganjang bejakeun ini uing geus ieu sono pamajikan si Gombrang teh sirikna luncat ka deukeut Nini Cantini mangkelanan sia mah tong deukeut-deukeut teuing marina ge eta bibir meuni rek adak-adak we kana pipi aing nyosor wae sia ayo sok yakeun ini ayo nu nya uing rek nyum pipi nini anu ge ayo aing mah liwat neuheur nu kieu ngaranna teh alias peot kitu angka waras sia peot-peot ge nini payu keneh sia kabudak kabujang deuleu bising teh nyaho geus ayeuna mah maraneh duaan tubuhna sakedeung Bandungan anu bakal kajadian Ningsih ka dieu geulis Ningsih nu geus ngarasa cangkeul jeung kesel ge
ambek kula lampahan si Gombrang gentak cengkat terus keluar tina tempat ngumputna. Barang rol jirimna ka tempo ku panon si Gombrang. Si Gombrang colohok ari sabab kaya ningsih bet asa beda pisan. Ningsih mana teh? Aduh, jadi kumahakeun ini? Oh nya ieu si Ningsih awakna jadi jengeusi deui. Aduh. Ini curiga si Ningsih dikekepan bari ku maneh ini. Cek si Gombrang. Ningsih ka para mitra. Ku sabab teu kuat nahan geteran kasono. Jeung kasalakina geus aya tauna teu panggihkeun tak muru bari ngagero. Kang Karta, ya abdi kan moge ulah seueur saur. Ulah samar abdi teh Ningsih Kang Karta. Ningsih terus lumpat muru ka si Gombrang. Aduh, maneh teh bener Ningsih. Ningsih, hampura akang euy. Si Gombrang akhirna mah yakin jeung percaya yen eta teh pamajikanana nu keur diteteangan atuh teu loba polah jeung pikir si Gombrang lumpat muru ka Ningsih sarta sarua pada lumpat. Ningsih, Kang Karta. Antukna duanana silih rangkul bari disaksian ku panutup Cakradewa jeung Nini Cantini. Si Gombrang jeung Ningsih tuluy harita teh para mitra sadaya. Manehna memang silih rangkul. Jeung harita teh rasa sono nu geus teu bisa ditahan. Rasa sedih geus teu bisa ditahan. Sono campur jeung sedih pagalo ngajadi hiji. Susah ngagamarkeunana kulantaran tahun-tahun teu patepung. Ayeuna tepung dina kayan kitu. Aduh, Ningsih bagja euy poe awak uing. Aduh. Meureun pangna awak maneh kuru teh jeung begang teh balas mikiran diri uing we meureun euy. Jeung mikiran kajadian sejen. Ningsih runtuyan kajadian pikeun urang. Lain mah waraksa bagja tapi pait getir nu aya euy. Rumah tangga urang estu ninggi eusian ku gambaran ti ieu pipisahan. Walasan taun kalimat uing leuman. Mu ti Kibuyuh Cakrabuana nu ngeusi alat jagat karoban. Ieu uing asa ngimpi mun bisa tepung jeung awak maneh teh Ningsih. Nah bener maneh geus ngalahirkeun Ningsih. Mana budak kasih gawe bareng teh euy. Si Gombrang sakitu keur ngemu kasedih teh teu waleh heureuy. Budak urang mah memang geus gede Kang Karta. Tur geus nicak jajaka panalahna Santika nganyaeta ayeuna. Keur ka mana teuing keur latihan meureun. Cek Ningsih bari tetep aya gigireun si Gombrang. Aduh Ningsih. Ari geus kieu mah euy. Aduh. Pokona mah akang teh bunga luar biasa bungahna. Syukur. Ningsih, kajara roh heula atuh ngewa sesonoan di luar barina ogen. Sok kajara roh Ki Karta. Sareskan saya nama kalebet karayu. Teu saya di luar wae. Geus kitu mah atuh para mitra sakabehna tuluy arasup kajara roh. Ningsih tuluy cakah cicih ngahanetkeun cai pikeun ngajagakeun cai kan jadi salah. Sadengkeun si Gombrang jeung Cakradewa Dariu bari ngareureuhkeun ka cape. Pikeun si Gombrang harita bang baluh nu numpuk dina jero lalembutanana poe eta buyar laas taya tapak-tapakna asa. Teu sawatara waktu Santika nu tas rengse latihan ngurunyu. Barang Santika anjog ka tempat inungna pohara kagetna. Sanggeus di jero saungna aya dua jelema nu teu dikenal. Ngan tetela Santika apal keneh ka si Gombrang nu pernahna nu melaan dirina. Si Gombrang barang red ka Santika tuluy tumanya da puguh si Gombrang mah can apaleun keneh. Oi. Nah, di dieu imah teh euy jajaka. Atuh awuk anak uing. Cek si Gombrang canyahoeun mun eta nu keur didago-dago. Ori mang nuju naon di dieu tur terang. Nya pisahan abdi urang dieu sareng mangge sanes kantos anu lungan ka abdi teh ya. Oh, mang teh nu kungsi melaan maneh euy. Waktu keur dikerepuk ku gerombolan banteng kerangkeng lin. Aya ayeuna rek ka mana tuh ileing euy? Maneh ka dieu teh? Anak-anak ros kitu da imah tempat abdi mipapun biang kalipun ini. Cek Santika ngeceskeun. Atuh puguh si Gombrang colohok bengong olohok mata simeuteun. Ngadenge caritaan kitu. Hati tak hate ratu tutunggulan bet munnya teh anakna ngarasa era. Ari sabab ari anak biasa jeung rengkak estuning pikaresepeun, ari dirina sok loba heureuy teu lila pok si Gombrang nyarita. Anak kitu mah atuh maneh teh teu kebat sabab kaburu aya nu nyeureudeg nyaeta Ningsih. Kang Karta, anak Kang Karta eta teh anak urang Santika nu kungsi ditulungan ku Kang Karta. Santika moga hidup ulah ham-ham tak ieu anu ngayugakeun hidup gelarna ka alam dunya.
Ieu nu katelah si Gomrang alias Karta nu dicaritakeun ku emak sababaraha taun anu geus lawas kaliwa. Menang sakedapan Santika can waka ngajawab, dirina masih perang sabil antara percaya jeung henteu. Santika ieu teh bener-bener bapa hidup kasep. Si Karta muga tong rek ham-ham deui kasep. Ari geus saha atuh nu ngayugakeun diri hidup gelarna ka ieu alam dunya. Eta bapa hidup henteu ngabaju kemayuan teu nganapkahkan ka hidup. Hidup gede ukur ku emak jeung nini di dieu. Apana kungsi ku emak dicaritakeun. Dan paburantakna antara emak jeung bapa hidup katut nini Romlah dibalukarkeun ku panalasi bogel goromolan banteng karangkeng. Samalah mun taya nu nulungan mah ku nini Cantini boa-boa diri hidup kiwari geus kalingaran. Jeung kana tangtu diri emak oge baris kagadabah ku nafsu setan si bogel. Ngan untung nini Cantini nulungan emak jeung hidup kaseh. Saterusna mah para mitra ningsih ninghak kanyanyerian ari ras ku nasibna harita temun eueuh nini Canti naon nu bakal kajadian ka dirina geus pasti disungsi ku si bogel. Kusabab bangsa eta pikeun nini ningsih eueuh deui dangka pikeun bisa nyalametkeun diri. Santika ngabandungan ngan ningsih indungna ngumar ka sedih. Santika ngahuleng terus mikiran kajadian nu geus lawas kalibat. Tapi waleh teu inget ku sabab mangsa eta Santika kakeran cak umur 7 bulan. Jadi masih kosong ingetanana. Tapi ku sabab manehna ngahlas nemponu jadi indung antukna Santika leeh oge hatena. Anak itu mah memang leres ieu panginten pun bapa nu ngayugakeun abdi. Abdi gelar ke alam dunya ari tos saha deui da emak. Maknya ari abdi di dieu ti beulah batu mah. Duh bapa sebuah bendu laksa duduka. Rehna abdi tos lami teu pisan ngangken. Santika akhirna ngarawuh suku si Gomrang alias Karta. Si Gomrang pikeun sakedapan mah teu wani nyarita ku sabab sok sieun salahnya ucap. Maklum dirina ngarumasakeun sok loba salah ucap. Nanu jelas poe eta di tempat nini Cantini eueuh anu teu ngarasa bungah ku tepungna deui si Gomrang. Ningsih katut Santika nu jadi anakna. Si Gomrang papisah jeung ningsih alatan neuleuman elmu ti Kibuyut Cakrabuana. Sedengkeun ningsih satutasna si Gomrang lunta bet diganggu ku pihak goromolan banteng karangkeng. Nepi ka meh-mehan jadi korban nafsu sato si bogel. Samalah nu jadi anak mah sarua jadi korban katelengesan anak buah si bogel. Ngan untung nasibna alus bet katulungan ku nini Cantini. Teu kacawang kumaha suka bagjana hate ningsih katut si Gomrang alias Karta. Pon kitu dipikeun Santika nu yakin ngaku eta bapana nu ngayugakeun dirina nu bisa gelar ka alam dunya. Antukna mah sakabehna terus uplek ngarobrol. Si Gomrang terus ngaguar pangalamanana rengse si Gomrang terus disambung ku Cakradewa. Nema ka ningsih pamungkas nini Cantini sewaktu dirina nulungan nasibna Santika jeung ningsih. Tina cangkreman jeung galakna jeung nafsuna goromolan banteng karangkeng nu dicekel ku si bogel. Para wargi sadaya halimun anu ngahalangan caangna alam ngadak-ngadak nyingrai. Sabab kasingraikeun ku somorotna cahaya batara surya ti beulah wetan. Pon kitu deui kabingung kajengkel hate nu teu weleh ngancik dina hate katut jiwa si Gomrang. Jeung ningsih kiwari buyar kaganti ku rasa bagja nu taya wates wangna. Kirawanci pabebeurang pihak si Gomrang jeung ningsih katut Santika. Jeung Cakradewa terus amitan ka nini Cantini. Atuh pikeun ningsih lain deui ngaraka cak hatena mun seug dirina rek ningalkeun kitu bae. Ku sabab ngarasa wegah ningalkeun nini Cantini, pok ningsih kedah carita. Nini, kedah kumaha atuh diri abdi nini? Mun sok pikeun Santika mah. Sasaha pokona mah sasat gede nangan jeung nini, kari-kari poe abdi miwah sadayana sejamulang ka pakandangan sorangan. Aduh. Nini naon atuh nu kedah dipasrahkeun kana kan nini pikeun ka saya nini nanging upami saliran nini luntur mah luntur kalbu leah manah mangga we urang sasarengan sareng abdi urang di ditu di lembur duku samali abdi ka saliran nini terus diasa jeung jiga ari margi diri jeung jiwa abdi tos pahatu lalis teu indung teu bapa nu aya kari jentulna anak jeung dituturkeun ku abdi sasatna nu jadi salaki ceuk ningsih bari ngageuri dibarung ku ngeclakna cimata. Para mitra anu mulya bari harita teh teu pisan ngatarakeun kasedih. Pok nini Cantini kedah carita. Ningsih, Nyimas geulis.
tong teuing mikiran hal eta sabab pikeun ini mah ye batur tehnya tutulung ka batur lain karena aku butuh pamulang tarima atau jasa lain eta udagan seperti nini anu geus sasakieu kakolotanana tapi nulung teh karena aku bener ikhlas ridho jalan anu engke baris di sorangku nini sorangan keur mayeuhnya eta teh nulungan teh keur mah eta teh tugas pikeun sasama jalma jiwa nini gede dosa puguh nini teh dosa nini teh timangsa rumaja tug nepi ka sakieu kakolotanana geus hese ngitungna oge nu matak nini geus ieu tempat lain teu boga tempat nu matuh lain tapi nini hayang niiskeun pikir nyenangkeun hate nyirnakeun rasa nenangkeun hate mung cicing di dunya nu loba unak anikna loba persoalanana teu kaopan teu payaan panas barana itu ieu pokona teh dijadikeun masalah pokona mah nini pangna aya di tempat teh geus sayang gancangna mulang niiskeun diri bari ningali patitisan pati nu baris ku sakabeh jalma baris ka alaman eta maot teh ngaranna tah ayeuna hidup rek mulang kalemur sorangan kusabab geus panggih jeung nu jadi salaki bra sing madep ka salaki sing tulaten ka salaki geura Bandungan dina solot panonjang gomrang nemrak jiwa kanyaah deudeuh welas asih ka papada kaula sadalah nini ge lain gigis atawa sieun ku salaki nyai ari ilmu mah eueuh nu punyul tapi nini ngarasa serab ku salaki nimas teh ku sorotna sakitu bra kasep santika ku nini didoakeun nya muga hidup masing yakin jeung percaya yen eta teh bapa nu ngayugakeun hidup tong noyangan ilmu anu jauh penta ilmu bapa sorangan atuh mun hidup hayang tepung jeung nini kali hidup we nganyangkan nini dari nini kudu nepungan ka hidup mah pamohalan sabab nini teh geus hoream nempo deui dunya luar sakitunya ka adik ka gomrang nini nyahapekeun nyimas ningsih sok sanajanya nini lain ka anak incu pribadi tapi dina hate mah nini teh geus ngali rasanya jeung deudeuh boh ka ningsih boh ka santika tah kitu ceuk Nini Cantini bari leungeun ngusapan buuk ningsih jeung santika nini nya uing ge teu bisa nyarita nu lemes hampura we atuh nini hampura samalah hate teh jeung rengkap sabari pola uing teh kadang-kadang sok ieu era we kudu jadi anak kitu ari anak sakitu aya di tempat anu sakieu cakueumna basa jeung carita katut rengkap paripola estuning meuni picontoeun nya ari uing ngabasakeun sorangan ge cukup ku uing we kitu aduh nyaan aduh paling henteu urang tapi percaya nini hate uing teh bersih pek wae bisa rek dibadaya nyaan tah uing teh sakali deui hampura bisi teu bisa mulangkeun naon rupa kanyaan nini ka pamajikan uing jeung ka anak uing kitu nu lila aya 18 taun nganjrek di nini ngan ti uing mah pangdoa we nu dikaluarkeun ku uing muga-muga nini sing aya dina kajembaran ti isting trim paripurna kitu jauh tina gangguan naon bae oge ngan sakitu nini cek si gomrang temong rada ngalima sadengkeun santika pok mahiran caritaan bapak para wargi kaum dangu harita santika atuh para wargi nyarita uyut ngan abdi mah nu boleh bakal dongkap ka dieu uyut ari margi melang ka si coleng jeung ka salira ieu uyut nini ih aeu teh teuing jalu da memang nya hiji bangsa sobat hidup si coleng sok rajin datang ka ieu tempat nini nganya eta taralila kusabab hidup sok eueuh kitu cek Nini Cantini tamat si Nini Cantini cacarita na ari gaur gorobas keajeleng ka eta tempat aya nu ngagaur saterusna dituturkeun ku jiri macan kumbang harita teh para wargi sadaya warna coleng puguh cakra dewa katut aka ngejat soak jeung tasima ku seremna beungeut macan pon kitu deui ningsih mun nya nu nya kasebut geus kungsi nempo tetep ari kangaranan kasato anu kacida matak pikasieun mamatak soak onnya kitu si gomrang cacak jawara teu burung rada sentar hatenangan iwa santika jeung Nini Cantini nu teu pisan kapangaruhan teh kuning andika colang panjang umur awak andika euy kakara caritakeun jol kurunyung kabeneran tadi mah kula teh rek nempungan ka awak maneh euy coleng cek santika bari terus muru ka si coleng macan kumbang nyata nu geus jadi sobatna si coleng depa hareupeun santika mun jalma maminang kangga nyakeun meureun maneh geus nyaho kana eusi hate uing meureunnya yu atuh tong di dieu jeung kolot uing sieunneun aku anjeun urang pinayung ngobrolna yuk cek santika terus luncat ka satukangeun eta saung paranti manehna uling
Si coleng nuturkeun sareretan mah jiga saurang jalma nurek ngerekeb dikerekeb ku macan. Para mitra kaum dangu, harita gek Santika diuk delila jorelat brek si goh coleng ge depa. Bari ngagerem harita teh para mitra bibir calawak nemongkeun sihung anu rangeteng sugan mamatak seukeut sawak ningalina ge atuh. Coleng sabenerna hati kuring wegah jeung seungah rek ningalkeun ieu tempat teh. Dadakuna mah inget ka maneh geus aya jeung da geus kolot jeung kuring teh nya. Naon teh geus dalit maksud teh maneh geus kolot aya di dinya maksud teh marengan kolot uing anu ngaranna Nini Cantini. Uing teh geus resep cicing di dieu teh. Tapi lah kumahanya taina kabeneran kuring poe ieu rek amitan ka maneh ngan kana pasti kuring bari terus nepungan ka awak maneh Ni hape panglongokeun nya pokona mah bebene kuring anu ngaran Puspitanya bari maneh nyaho lain basa kuring jeung maneh ngobrol cek Santika bari ngusapan hulu si coleng macan kumbang peureum ngararasakeun ngagasruk ngadampaleungeun anu ngusapan kana sirahna. Sanggeus cukup lila Santika terus ngajurungkeun sobatna. Dadakuna mah nyaeta dua kolotna teu bebas rumingkang sabab sieun ku si coleng. Si coleng da puguh sato geus ngarti kana isyarat jeung carita sobatna. Nya teu bisa majar kumaha jurung kunung si coleng nangtung ngagaur terus calawak. Geus kitu gajeleng si coleng ngagajeleng kanu bala dituturkeun ku paneuteub Santika. Geus kitu maleos Santika balik deui ka hareupeun dua kolotna. Sajona pok Cakradewa kedah carita. Aduh, kohara hati emang tadi kuat kang ngalenyap. Ari sugan rek ngarontok ka emang. Aduh, asa kacida teuing eta. Kagungan sobat teh aloma meni teu euleum-euleum mika sobat ka macan sagala. Duh. Tarang ngrekeb atawa tara ieu naon teh nanya kitu tah tarang ngegel kitu ka hideep. Jeung kumaha teh mimitina pang bisa nyobat dalit jeung sakarang macan teh cing. Jeung abdi mah tos biasa mang. Mung ari ngawitan mah eta sakarang macan keur kagencet ku dua batu. Nyaku abdi teh batu dijungkatkeun barang lesot ari sugan teh rek ngarekeb ka abdi teh geus sieun. Tapi ari pek teh kalaka brek teh macan teh kalaka ngagoler. Depa nyabari jeung kaancikan rasa sieun teh. Terus eta awak macan diurutan. Meureun karasa ngeunah nya antukna mah kalah terus ngahenen. Nepi ka cageurna deui waktu manehna ngajurung kunung nangtung kuring luncat sabab sieun terus ngarekeb. Pangaluncat teh pati-pati manehna ngarekeb kuring kajeun ngalawan heula. Ngan eda si macan terus ngahuleng teu nemongkeun reaksi rek ngarekeb saterusna manehna luncat tepung deui waktu kuring latihan manehna ngajorelat datang kuring reuas sugan rek ngarekeb ari pek teh kalah ka depa bari ngepotkeun buntutnya terus ku kuring diusapan ari pek teh terus cicing antukna kuring beuki dieu wani tung nepi ka poe ayeuna minang panggih jeung si macan tak kitu nu matak ge mang aduh hebat eta pangalaman nepi ka wani nulungan sato anu kacida pisan galakna tur bener mending sosobatan jeung sato nya boga rasa mulang tarima syukur kasep anaking aduh Santika atuh sakali-kali mah meureun ameng we ka emang ka ditu kana ringgo da dina ringgo ge pernah kenek kolot hidup eta teh Cakradewa umaja ka Santika pikeun ngajang kana ringgo dadakuna mah rek nepungkeun Santika ka anakna sugan we atuh nu jadi anakna mikawanoh ka Santika. Pon kitu desana Santika sarua nganyata kiwari Santika dirina geus aya nu boga saurang wanoja anak Saripuspa. Ari Saripuspa pamajikan si Bogel musuh satru kabuyutan si Gomrang teuing bakal kumaha jadina seug saupama pihak si Bogel nyahoeun yen Santika anakna si Gomrang Puspita anakna si Bogel. Nganu jelas antara Santika jeung Puspita geus hese pisan dipegatkeunana. Mangsa waktu harita para mitra sadaya kacida beurangna harita si Gomrang ningsih katut Santika jeung Cakradewa geus miang ilit ninggalkeun Nini Cantini nu tetep nganjrak di tengah leuweung alas kobar. Nyangna opat jalma dituturkeun ku paneuteub Nini Cantini. Nya sanggeus ditembong ringkangna Nini Cantini terus asup deui ka sauna. Angin tiis ngadalingding marengan lengkahna opat jalma nu rek ngajugjug ka lembur matuhna. Sabada anyog ka jalan nu nyaga karita Cakradewa terus ngajak nyari. Kang Gomrang. Oge ceuning sih miwa alo.
kuring mah terus milu ka lembur gintung teh keun we engke pageto kuring rek maksakeun datang ka gintung bari sakalian mawa anak pamajikan rek nepungan ki Jemar geus lila teu pisan tepung. Jadi maneh terus balik kana ringul nya. Aduh heug atuh euy ngan tepikeun ka Badira euy jeung ka Ki Kantanya oge ka Nyi Imas kuring hampura kitu teu bisa nepungan heula bejakeun euy yen sakabehna geus kapanggih tur kaayan pada salamet kitu. Jeung omatnya ulah tepi ka teu ka ditu nya ka Imasnya ayeuna geus gede jigana rasa ieu Larasati teh meureunnya hampuranya ulah teu bisa nepungan kitu nya. Nya atuh insyaallah ku kuring ditepikeun ieu atuh Kang oge ceuk ke ulin ka ditu nya keunah ke manta dianteur ka bapa atawa engke ari mang ka ditu wayahna kudu milunya. Mang insyaallah mah jawab Santika. Saterusna antara Cakradewa jeung si Gomrang katut ningsih oge Santika tuluy kapisah di jalan nu geus tepi ka jalan Naringgo jeung lembur gintung. Tuna lampahna pihak si Gomrang nu kiwari geus ngariung deui jeung anak katut pamajikan. Kiwari kumaha lampah saterusna si Bogel. Si Bogel nu tetep hatena ngageremet ka si Gomrang weleh jadi pikir keur dirina. Nya ningang di poe anu hade harita teh si Bogel nu geus tetela jag-jag deui terus ngayakeun gempungan jeung Kidur Bala katut Sari Puspa. Sedeng Puspita mah harita dicarek tong milu gempungan ari sabab lain urusan budak cenah. Nyapikeun Puspita mah para wargi sadaya harita teh teu bisa majar kumaha keur mamasi keneh can sawawa umur ge ukur awakna wungkul gede teh da umurna mah can sawawa. Kata mah ku si Bogel gempungan eta kawilang dirusiakeun. Tekung silila sanggeus tiluanana araya si Bogel kedal carita harita teh para wargi. Atuh nyapari panon rutret ka pamajikan katut kami tohana. Bah Abah pasti hate bakal ngarasa nyeri sanggeus kuring bantro kakuatan jeung si Gomrang jeung deui lain Abah wungkul sadala pamajikan ge pasti sarua. Kusabab kitu kuring rek menta ka satujuan ka saluyuan sararea. Oh ieu keneh kuring rek ngarencanakeun ini ka Gunung Karedong rek nepungan siluman Panembahan Guriang Sangkala. Kuring rek mena bantu ka siluman pikeun mateni awak si Gomrang katuturunanana. Kumaha kaharti maksud kuring Abah? Waduh memang hade tak tujuan teh sabab bener pikeun ngalat jiwana si Gomrang eueuh deui carana iwal kudu menta bantuan ka Panembahan Guriang Sangkala matuh di Gunung Karedong. Abah mah satuju pisan. Cek Kidur Bala ngadukung kana niat jahatna si Bogel. Kuring ngarujung Kang Bogel abdi oge memang bener nu nela si Gomrang teh jeung sakabeh turunanna rumusna ari sabab lebar lahan jeung imah nu aya di lembur dukuh meureun moal bisa kapiboga ku urang. Eta pisan harapan Akang Gesari. Dari geus bener-bener satuju mah poe isuk Akang rek miang ka Gunung Karedong. Malah wayahna Sari kudu milu jeung Akang. Ai pikeun abdi mah moal rek baha Kang hayu sangkan loba pangalaman temal Sari Puspa harita teh. Dah syukur atuh lamun kitu mah. Jadi mun urang laksana ngalajiwa si Gomrang jeung sakabeh turunanana urang baris aya di lemur dukuh bari ngeusian imah titinggal kolot Akang. Cek si Bogel tembong darian naker. Atuh geus kitu mah terus ngarobrol teh jadi nema kana sejen perkara ngan tetep nu jadi bahan carita ngeunaan pamaksudanana teh. Caturkeun poe isukna si Bogel jeung Sari Puspa tanpa sakanyaho Puspita terus lunta ngajugjug ka Gunung Karedong. Anu tempatna kawilang jauh ayana deh ditueun lemur samalah beunang disebutkeun luar ti datar Sunda. Bareng harita sinar surya ka karamedal nyinarkeun cahaya nu gumilang dumeling nyaangan sakabeh insan nu kumelip turem kumelendang di alam dunia. Satengahing jalan Sari Puspa nu leumpang ngareneng jeung si Bogel pok ngajak carita. Kang Bogel hate abdi mah tetep nyeri ari rasku tinakan si Gomrang teh. Nah, meni telenges beak kadaek jadi wajar mun urang poe datang ka Gunung Karedong pikeun minta bantuan ka Panembahan Guriang Sangkala. Ngan eta teh bener bangsa siluman atawa lain? Akang can bisa mastikeun siluman jeung lainna Sari. Ngan anu jelas di eta gunung aya tempat pamujaan cenah. Ngeunaan siluman jeung lainna kumaha engke bae. Tapi sakieu geus jauh ti lembur rarasaan teh masih can tepi keneh. Ke sanggeus karasa ngoprot ye. Cek si Bogel terus ngaleng cangkeng Sari Puspa. Sadalah abdi oge asa geus salinu tuur teh Kang jeung kesang menuju kana awak nah iraha tu tepina tu nyakangnya.
Gening meni jauh nah moal ka sasab gitu lampah urang teh moal nyasab. Beuki ditu asa beuki jauh ka pilemuran teh. Malah nu di sorangan leuweung jeung leuweung we. Ieu mah pipir pasir mapai jungkrang lain bobohongan Kang. Sari Puspa terus nyekel cangkeng salakina. Hawa geteran birahi si bogel mimiti kahudang deui. Sanggeus sakitu lilana dirina teu pisan. Nyaeta sosonoan jeung Sari Puspa maklum tuluy-tuluyan di pasir Karangkeng. Sari najan leumpang karasana nyak jeung jauh keneh ka tempat tu dituju. Pikeun Kang bogel asa bungah jeung teu karasa capek. Kumamun urang reureuh heula tuhanapeun tangkal anu pareng linu. Atuh mangga teh teuing da moal bade baha. Pokona mah bade reureuh heula mangga atuh Kang. Tema Sari Puspa. Para mitra anu mulya, anu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng, urang tuna heula lampah si Boge jeung Sari Puspa nu keur jongjon ngobrol. Atuh para mitra kadang-kadang manehna numplakeun ka sono dina sagara kasugemaan nu aya di tengah leuweung nu jauh ka ditu jauh ka dieu. Kiwari urang guar ambahan anyar nyaeta di hiji tempat nu kalingkung ku Gunung Karedong. Gunung Karedong teh nyata hiji gunung ulang ka kasaba tiap jalma. Sadalah eueus sato nu wani ngambah ka eta gunung. Di poncolot Gunung Karedong aya tempat pamujaan pikeun anu percaya mah nya nu neulah teh pamujaan teh disebutna tempat Guriang Sangkala. Ari nu disebut Guriang Sangkala sabenerna mah lain siluman tapi saurang jalma nu geus kacida pisan kolotna. Tatapa geus nemulihkeun deui kapeungkeuran kulit. Kusabab eta jalma teh nyata mangeran kabangsaning siluman. Geus teu percaya deui kana ayana pangeran anu disemah-semah nyata Allah. Samalah eta jalma awahing ku genturna tatapa. Awak nu geus kolot geus meh buta tayan teh meunang ilham tinu disemahna bisa rumingkang tapi kudu ngaliwatan jirim nulian. Jadi para mitra awakna memang tos teu mangrupa we kitu. Nisbat buta tayan da nya mun buruk teh mah buruk kitu. Nya antukna eta jalma nu geus teu puguh rupa estuning kuat nyicingan eta tempat geus hanungguan sugan pareng aya jirim sejen nu datang ka eta patempatan. Urang gurar heula di tempat anu hamo dipercaya ku loba jalma. Nyaeta di tempatna para siluman nu ngageugeuh eta gunung. Hiji tempat nu teu bisa katempo ku panon jalma biasa. Nyatana di poncolot Gunung Karedong tembong aya makhluk nu kacida pisan gede tur jangkungna. Ari eta makhluk nyata bangsa siluman anu ngageugeuh di eta gunung. Nya eta Gunung Karedong siluman nu ngageugeuh di eta Gunung Karedong katelahnya Arya Tumenggung geger jagat. Mangsa eta Arya Tumenggung geger jagat keur gempungan. Nya eta nyaritakeun rahayatna nu geus ngabdi ka dirina. Hayang mulang deui ka asal ari pangna diijinan ku Arya Tumenggung geger jagat. Nya eta jalma terek ngusahakeun ka sakabeh pangeusih dunya malar daek sujud ka dirina. Ulah mercayakeun deui ayana ajaran anu hade kitu karep eta jalma nu dibere panelah Arya Tumenggung geger jagat. Nyatana panemahan Guriang Sangkala. Tekung sililati harita kadenge Arya Tumenggung geger jagat kedah carita. Soranya ahlir ibaratnya na cai kerca. Sakabeh rakyat kaula usarua pada hempak merbayaksa. Mangka ingetkeun ku sakabehna upama laksana eta cita-cita kahayang panemahan Guriang Sangkala. Urang sakabehna baris nambahan rahayat. Ari sabab di mana si panemahan Guriang Sangkala geus ngawujudi jalma, manehna baris ngalaksanakeun naon rupa cita-citana. Nyata ngajak sakabeh jalma pikeun mangeran ka kula. Aku sabab kitu kaula teu weleh-weleh mere kakuatan kana jasadna nu kiwari keur aya di lawang saketeng karoton kula. Sedengapan nyaho sorangan dalam mutanana ku kula geus dicekel sarta kiwari keur dititah ngajaga taman. Ceuk Arya Tumenggung geger jagat bari rutret ka sakabeh rahayat dirina. Ari harita papatih anu nagarana pokeda tumanya. Mangeran,
Nahasnya kira manehna bakal bisa deui rumingkang di alam manehna. Alam kasar sedeng kabadungan jasadna bisa kitu ruksakna. Sok sanajan dibere kekuatan tetep moal bisa mulihkeun ka peungkeuran kulit. Mulitna ge geus anenoy. Mun anenoy teh mah geus muruk manehna teh. Dumasar kana hal eta kumaha jalan kaluarna? Biasa patih, biasa bae patihngannya eta ieu lain lalakon enteng-enteng euy. Berat bisa manehna ngajirim deui jalma biasa, tapi kudu ngaliwatan jirim jalma nulian. Dina harti manehna kudu nyorang ka saurang jalma awewe nu engkena baris ngajang gelek jadi manusia deui. Para mitra sadaya, patih atuh geger gunung harita nyarita deui. Kumaha sateu kahar tos pangarsa? Wah, bulet sia. Nya cara nama deuleu eta lelembutan si panemahan Guryang Sangkala. Ngencina ngencar. Sina nungguan jasadna nu kiwari geus teu bisa gerak. Take di mana aya jalma nu datang boh awewe boh lalaki, mangka dirinya si panemahan Guryang Sangkala baris ngalaksanakeun niatna. Wakas nasib.